kayak ini emang orangnya hirup poya baik iya tadi nikmat Tuhan apa lagi yang kamu dustakan? bener mang kalian emang Abang aya rezeki, nges di rezeki yang dinikmati bener syukur ya. Nah ya abis selama bulan puasa bisa berapa ya orang puasa 17-18 nya 18 poe udah gitu 18 poe cok iya cuaca pan kiba ya emang tapi ngesyukur ya orang ya menang duit sakit ya Alhamdulillah. ya keuntungan orang ya Mang Jajang bersih nah itu. bersih iya tos abdi tadi tos balanja ngan orang eling ya ke pamajikan tadi orang ya rek dipakai murah-murah jeung babaturan Ulah. Kedengnya tapi fitrah kedengnya. nya gusti ngagum Anak mana teh jarek mah tak belikan baju lebaran. kan dia kumaha cara ngabagina teh ieu nya maksud urang ieu cara ngabagina duit saeutik lain ku sombong ieu mamang ieu urang penghasilan sakieu lain ku sombongnya ieu duit harkatan nih sedeki sebenarnya mah pedah kurang disukurannya nah ieu pan kieu ieu mang Sok geura jajarkeun. jajarkeun ya coba urang dihitung-hitung ieu cukup mah ieu jeung anak himpa majikan Insya Allah cukup. Fitrah heula. urang mitranya aya anak mitra aya mitra nu kieu jeung leutik kumaha saha hukumna sa sarobae meureun nya Baik. sarobae mitra 35.000 mang ya Kan ada beas mahal. anjing heuh Mahal. Gocap lah angkat na kuari. Tah, mending Angkat ke 50.000. 50.000 urang beudgeun ya kajian keneh leuwih daripada kurang. bener mang jadi urang mitra ieu gocap ya anak Nah, bikin anak di pitrahan urang karak boga hiji alhamdulillah nah gitu nya geus di mangparingan ku pangeran geus diberikan rezekian anak urang kudu di pitrahan meureun nya kudu atuh. ieu hiji anak 50.000 pemajikan ieu urang nah cukupnya meureun jeung mitra mah Cukup. 150.000 urang sisihkeun jeung mitra nah ajunan riba ieu Tuh baju lebaran eta budak anaknya kira-kira 100.000 menang mau atau baju lebaran Atuh baju anak mah mahal. anjir abatan pamajikan berarti anak Anak mah. apa Eta itu 2,5 itu maksud amang kieu amang maksud urang teh nya pan ieu meureun di zaman kuari sok aya nu 35 baju Ya, Karunya is babaturan nama ke baju gagal teman 35 ditarik sungai kumaha. cara ngumpulnya teh baju na kieu mam baju na 35 nya Bener. cara na lepisna meureun 75.000 Bener. bener tah mang Menang 100.000. 100 tawar kurang bisa ditawar ieu nya eta mah bikin baju mah nya tah berarti 150 berikut sasetel ieu nya tah sasetel jeung baju calana sendal. anjir heuh aya sendal kene-kene bae deui ieu gocap menang meureun gocap menang nya sendal budak leutik mah gocap Di toko 35. menang gocap pokona mah 200. Tuh kan cek aing 200. anjir diuji-uji kene 200.000 ieu jeung anak urang mah tuh gitu-gitan jeung anak mah pokona mah ieu sakieu ge ieu anak bungaheun meureun nya amang nya Ada jajan apa kok? kewan jajan orang ya bab jajan kayak pangpabuan bab jajan pamajikan baju pamajikan kira-kira sabar ada menang 150 amang Mual mah eta es mual. wah dia imam Mahal jamis parukna murah. Gamis mah mahal aja 2,5. 2,5 Minimal 200. 200 nya minimal mah Minimal bae Ditawar 200 sarua kenyang anak aing 200.000 gamisna doang dan bukan kadek. tiung heulan amang meureun Yo mah gocap paling. gocap meureun nya meunang gocap menang 100. henteu maksud urang sa gocap eta nu kelas menengah lah karena anu 70.000 teh nya dina obral teh ya geus urang gocap bae gocap geus aing pamajikan wah gagah-gagah gocap pokona pamajikan Mukenan peneng anyar lebaran mah. Ada di masjid. eta ibadah ge kudu bae make duitnya Kumaha. kira-kira mau kena sabaraha mau kena 150 200 Anu standar bae. standar 200.000 meureun hiji dua mau kena ieu jeung ibadah aing mah ikhlas ieu mah jeung ibadah lah kabeh ge ieu bikin ibadah ieu rezeki ti pangeran diturunkeun ka abdi Syukuran. tah syukuran ku abdi ieu 200.000 mau kena ayeuna naon deui Jeung jajan apa sih mana kan jajan geus lebaran. hai gocap cukup mah jeung anak dak gocap cukup meureun mah budak leutik mah nya Petis. budak leutik mah gocap ge cukup berikut petasan petasan dong ieu budak leutik mah meureun amangnya Wah, lebaran lo baru dagang kan deh. Bener Bos. ente amang kurang politikan tuh belum kieu nya ngirit ieu duit estetik di mang duit kurang gocap jeung anak enak ka induna. ente urang bikin lagi ieu mah ieu tah ieu jeung anak ieu nya gocap
Nah izin pamajikan Mama sih 100. Pas soalnya dipenda deui ku anak. 150 burungan abah. Duit minim nih cok 150. Kan ada daging. bener kok. daging. Lebaran Oh. aya kupat jeung daging. Nya Jeung soto. jeung nama 100.000 ge cukup berenamang sabab ge mang. Iya abi pan teu beuki daging ngan anak pamajikan nu ngadahar. Cukup meureun eta ka lebaran ya. Kira kumaha aya dulur ka imah. Engke ieu anu usaha di urang nya nya. 100.000 nya jeung daging. Tah. Tah ieu maksud urang ieu 100.000 ieu jeung urang. Ieu yang didahar kurang euy namang. Mending pakai modal deui ya. Mending pakai modal deui kumaha, Mam? Kira-kira ieu usaha naon ieu nu cukup 100.000? Iya, kamari ge laku. Si Aceng di Pasawa. Serius, laku. Ieu usaha kukuk ge nya 100.000 nya. Kukuk alus eta. Usaha kukuk Mam 100.000 kumaha kira-kira Mam menang sabrak kieu usaha kukuk? Anggaplah 2.000 sahijina kuku. Anjir, murah orangnya. Di mana cenah eta? Di mana kira-kira? Riko. Kain bunga daya pan ieu kamari aya musibah angin gede teh ka urang. Eta aing soalna meuli di Siriko, hargana kumaha? Kain terakhir ngomong si Riko kumaha terakhir ngomong cenah. Asana ngadenge mah cenah. Ruksak cenah. Ne rubuh kuang. Anjir, kukuk na rubuh ku angin atuh. Ini pasti na bungkur. Kukuk pae potong. Aju kira-kira sa si Aceng kumaha si Aceng? Kukuk si Aceng. Ayo bahasa Aceng mah. Ibu aing mah Inggris aing Aceng mah piak ku kumaha. Oh, Pula ingat kasih eta. pan urang minim ieu minimnya. RB saya mahal aing. Aduh. Atuh kukuk nya gedak aing mah deureussnya hayang minta ka untung maksudna mah arek 2.500 dah. Bambun kira-kira ka mang kira-kira imang. Eta amang kira-kira ka mang. Oh, kasih iya. Imam Gojali kumaha eta Imam Gojali? Buka kebon teh eta manehna. Aya si Imam Ghazali Imam Gojali. anu di Sabrang di ditu. Oh. Lain tak kira-kira 2.000 benang ya. Sarua jeung si Riko kitu nya. Berarti duit 100.000. Pasaran. Duit 100.000 Menang 50. menang 50 kieu nya. 50 yang gaeng menang 300.000 ya cenah dia. Bae jual gocengan di gerak. Gusti ieu urang dipake modal deui di 100.000. Mahi wae eta. Oh iya nuhun ieu urang henteu teu nganglu henteu amang teu ka Gusti Allah teu nganglu sharing dia nya jadi kumaha carana Anak maksud urang pamajikan mah penting. Kudu. atuh we jadi urang kunaon sababna eta anak kudu direzekian deui pan eta meureun pangeran ge nurunkeun rezeki apikeun jeung anak jeung pamajikan Oh, ya ibaratna rezeki mana ibaratnya 100.000 tambah anak tambah pamajikan jadi 800. Pan bonusna nu gede nanya. bonus anu gede nya bener Gusti hatur nuhun pisan ieu tos direzekian sakieu ge ku abdi disukuran. Nah ieu urang motivasi buat anak-anak muda yang nikah muda. Kita harus bersyukur. Kita harus bekerja keras. Dan ketika kita lebaran seperti ini, kita usaha. Kita nggak bingung. Nggak bingung. Setelah kita mendapatkan apa yang kita usahakan, Iya. pangeran mere jalan ieu Mang. Mere jalan pikeun anu usaha bae nu berusaha. Pan meureun tadi teh manjada wajada Mang gitu. Mun cek bahasa orang-orang santri, pan urang buraong kabeh buraong. Nah, Kumaha aing aya notaan. tuh aya nota cenah ge. Nu awak. Sabab urang pernah ingat eta guru pernah mere beja ka urang. Sabab patokan eta cenah urang kudu dina qola Isa bin Maryam Allahumma rabbana Mang. Anjil alaina ma'idatan minas sama itakunu lana idali awalina wal akhirin wa etamin ka warjuna wa khairu rajikin. Sahabae pikeun di dunia pasti di rijian ku pangeran. Gitu Gusti. Hatur nuhun pisan ieu. Tah eta kitu motivasi teman-teman buat teman-teman semua yang melihat video YouTube Jejak Si Gondrong itu motivasi untuk kita menjelang lebaran kepada anak muda terutamanya. Oke, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.